Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sarta rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sadaya sanggakeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat ka urang sadaya dugi ka tiasa kempel di kesempatan dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinaran salam mugi nganteng ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Dina ieu kesempatan sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan global warming atanapi pemanasan global. Global warming atanapi pemanasan global ieu mangrupa kaayaan di mana naikna suhu rata-rata di atmosfer sagara sarta di bumi. Global warming ieu teh ngabogaan akibat anu picilakaeun pikeun kahirupan makhluk hirup. Akibat di global warming ieu teh nyaeta kahiji naikna suhu rata-rata nu aya di bumi. Tah, naikna suhu rata-rata di bumi ieu teh nyebabkeun leehna es anu aya di kutub utara sarta kutub selatan. Sarta akibat nu kadua nyaeta lumangsungna perubahan iklim anu teu nangtu. Dua akibat ieu tos arurang rasakeun dina zaman ayeuna. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Arurang nyaho yen ieu global warming teh mangrupa masalah anu serius tur nyata pikeun kahirupan makhluk hirup. Lumangsungna global warming ieu disebabkeun ku kagiatan-kagiatan manusia eta sorangan anu ngarusak lingkunganna. Kagiatan manusia anu nyebabkeun ieu global warming nyaeta kahiji polusi udara anu diciptakeun ti kendaraan-kendaraan bermotor sarta gas-gas anu dihasilkeun ti dudurukan. Tah, dua hal ieu teh mangrupa penyebab utama ti ieu global warming sehingga nyebabkeun anu ngaranna efek rumah kaca. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, pamarentah teh ayeuna tos ngaayakeun usaha-usaha pikeun nyegah ieu global warming. Usaha-usaha anu dilaksanakeun ku pamarentah diantarana nyaeta ngalakukeun reboisasi, penanaman sarebu tangkal, ngajieun energi alternatif pikeun ngagantikeun bahan bakar minyak bumi sarta nyieun nu ngaranna taman kota. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, pancen arurang sadaya ayeuna mangrupa pelajar nyaeta kedah nu ngaranna ngajaga ieu lingkungan. Sawios tindakan leutik ge nu penting pangaruhna gede. Hayu urang sasangan jaga lingkungan. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.